Babar mending bala ieu buruan teh mending eta da eueuh nama untung eueuh sakacokot da gaduh mah dikulikeun kamari makan roti ta ka nyee dikulikeun pada duitna aku sorangan dikulikeun ka Udin Jimmy da rugi mulih ka Udin Jimmy matra itu gadagna sorangan we jadi gawe oh dengan ada bantuan Bapak dari mana Udin Jimmy bukan Udin orang teh kadang ngabak kuen ke orang di kurang dengan kibabanya tahun yang saya ngenakan pak yang cara buruan teh ayo ya saya mesti padat jadi kurang pokoknya saya itu bala wae itu ada terkawur dengan apa itu ngabak kuen teng deket ini kurang bebanna disangka udah lo kedaekan dengan apa bantuan ini nyokot-nyokotkan sapu. Kok sapu? Bantuan. Di mana? Tayangan di mana di buruan untuk burung. Untuk wae asok. Bantuannya sapu. Kurang teu ngalacai teh bantuan sapu. Sok atuh. Itu yang moal. Kelakuan. Dengan cai teh ieu sing deuleu. Cai urang bahe maneh mah. Aina dan cai sing bener nau ieu teh mun batur ti jongjolong kana cai nu kang mun. Baraso kali coba. Ieu ai eta abdi kana ka ieu mah eta rok ka itu ai baju baraso. Urang teh jauh ngalah cai teh itu ti Bandung we coba. Urang cai ti Bandung. Bae sing nempo atuh bujurna mataan teh. Nu salah mah bung salah mah harus pungal bung salah wae amak-amakan kok urang teh ditah eta keus kapu karek amak-amakan wae mana mah oh dah ngomong bangun bahagia tang nyokotkeun sapu lain pang etaeun eta aing jadi baraseuh aing menen emer menurut emer jadi rasa pukul kamu dua aing mah itu bener merang gawe eta kalau tukang gadang ieu mah adekeun yang ngopol mana kemarin ngopol tuh itu tinggal pisahkan ajak gue pas ya gimana yang tahun wae umur apa kan kudu pas ya gulingnya itu kulit mantuan urang tengah meureun urang jadi balasu masih nyali itu kumaha ieu urang pahal kan cai aduh urang balasu baju tuh pahal ajakan pas sok silakan mah jalibru baju mantong ka imah teh berenang dasar kitu udah awas aing ada kade mah aya mah terus bantuan sasapu rek naon geus mamasean ka urang eta balik kata kitu kalakuan kan ih mudah-mudah teu hayang tangan aja ena mah aya mah keramak neh urang mah moal bijil urang coba baju baraso aing mah ieu sapu anu nek mantuan sapu encan aing ngoren teu ucrug aing kudu bapu omongan di nya mah tak kadang balik da di geroan naon aing mah serangan kemarin nyokot sapu nyokot naon mah tuh kita aing mah ngalacaina bae aing mah moal ngalacaina sama panen jauh aing
Ya, iya tak kajam orang sampai Tuhan, Pak. Ayam. Kata aing mah udah cara pe, aing udah kebuat lega-lega teuing. Aduh aing malas euy. Teh mah kabalawe mah teh geus aing teh ini bieu di pak bujur kana emer. Aing mah lamu, jamu. Aing mah gawe teh geus we, aing mah juga nyee. Aing mah aya digembung aya nu ku sapu nyere da aya deui teh kada aya asa-asa. Jadi cara PHT. Gini-gini teh itu gobat teh mantog beureunan. Euna teh. Cara rape mah. Pigi-pigi lah. Ih. Baju. Can akot-akot kieu tapi beres. Habis anu mau. Omong kalau na konsumsi aku mana ngana oge sapi aku wae mah anak heula. Hah? Untungnya eueuh.